baca tepang ding jeung anjeunna. Kaya buan si dunia dibagi dua, janji melarang dunia, sumpah mau rek saya rek satu rek satia ngaji nepi kapati. 5 bulan berbarengan rasa cinta ngarekahan anggai mimiti arang patebang rasa cinta ngarekahan karacunan hantu pirang beja ayana orang ketiga. Sakira tingering mual air titik ukuran sedih cekap beri. Janji melarang buka dunia, sumpah mau rek saya rek satu rek satia ngaji nepi kapati. 5 bulan berbarengan rasa cinta ngarekahan mimiti arang patebang rasa cinta ngarekahan karacunan hantu pirang beja ayana orang ketiga. Sakira
estu kuku pengku sapa madengan rasa cinta urang duaan sapa madegan satu juan ngahiji asih ngarang ke dede di padengkeun urang duaan sapa madegan tujuan ngariksa tresna nyulam kanyaan kabirungan udagan urang saiman harapan saban harapan hamu pisahkan estu kuku pengku sapa madengan Cisanti nu jati ciri tuh situ saguling anu mawa eling cai nu suci titipan Gusti nyaring prajurit Siliwangi geura bewara Bayangkara tanceurkeun aturan nagri tur walagri rempuk jukung sauyunan Kuduran caki
Citarum pusar ngacai kudu dijaga ku Siliwangi. Cirata nu mawa beja Bayangkara mariksa kuring titip amanat Gusti ngajaga lembur supaya makmur cai nahirang rakyat kisenang sabilulungan menjadi ciri. Nyeri prajurit Siliwangi gerak bewara Bayangkara tancirkeun aturan negeri Purwalagri rempuk jukung sauyungan. Hayu urang babarengan aturan urang pancekeun rakyatna kudu rancake urus leuweung masing hade makmur rakyatna panceg nagrina. Citarum pusar ngacai kudu dijaga ku Siliwangi. Cirata nu mawa beja Bayangkara mariksa kuring titip amanat Gusti ngajaga lembur supaya makmur cai nahirang rakyat kisenang sabilulungan jadi ciri. Rek megatkeun kanyaahan
Rumasa diri teh dosa ngahyanat kasalira kabengkeut bukannya nyataan diri teu bisa kumaha. Rumasa diri teh dosa ngahyanat kasalira kabengkeut bukannya nyataan diri teu bisa kumaha.